أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidna bi asrari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu. Wastanbato sareng ngaistinbat jejemberan saha ba'dhum sapalihna ulama min hadzal ismi tina iya jenengan Muhammad tea aidon deui ada dal anbiya'i kana bilangan para nabi bil jumali sogiri kalayan jumal sogir. Ari jumal sogir mah ngaleungitkeun kana 110.000 na, jadi nol nana teh dieuweuhkeun min ghairi tad'ifin teu kalawan tad'if kalawan ditikokeun wa ghairi bastin jeung teu diamparkeun teu dijembarkeun. Jadi mim dihitung 4 we pan mim teh 40 dihitung 4. Teras mimul ula maka ari mim nu kahiji eta bi arba'atin di eta 4. Wasaniyatu sareng anu kadua kadzalika eta tetep saperti kitu 4. Wal ha'u sareng ha bisa maniyatin di eta 8. Wadalu sareng dal bi arba'atin 4. Fal jumlatu zalika maka ari jumlah sadayana eta isruna aya 20. Patudrobu maka dikalikeun ieu anu 20 teh pimisliha dina misilna deui kali deui 20. 20 kali 20 pal hasilu maka ari hasilna tina 20 kali 20 teh eta arba'u mi'atin 400. Patudrobu maka tuluy dikalikeun deui pi uqudil mursalin dina uqudul mursalin wahum ari uqudul mursalin teh eta salasumiatin wa asyaratun ayat 310. Wal hasilu maka ari hasilna eta mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna 100.000 jeung 24.000 jadi 124.000. Wahwa ari 124.000 eta adadul anbiya'i bilangan para nabi wa ada sahabati sareng bilangan sahabat wa ada du auliya kulli asrin jeung bilangan para wali dina saban-saban zaman waktu. Wakila jeung munggu sakaol deui wahwa ari 124.000 teh eta ada du sya'ri lihyati nabiyina bilangan jenggotna bulu jenggotna nabi urang sadayana. Jadi bulu rajin ulama ngitung karena bulu jenggot kanjeng nabi sadayana teh 124.000. Wallahu a'lam ya kumaha ngitungna. Wa ada du alwahi sapinatin nuhin jeung eta teh bilangan papan parahona kanjeng Nabi Nuh maktubun anu tertulis ala kulli lauhin dina saban-saban ya lauh teh saban-saban papan min hatina parahu biqalamil qudrati di kalawan kolam kudrat. Ismun nabiyyin aya jenengan nabi setiap papanana teh. Jadi meureun begitu diserut, begitu disugu geus aya ngaranan. Ya nabi naon, meureun nabi naon. Tapi wallahu a'lam di eta oge kumaha. Ya sarua teu apalna urang oge. Eta mah ceuk sakaol.
Wazadat sareng nambihan, wazadat sareng aya leuwih arba'atu alwahin opat papan maktubun tertulis alaiha luhureun eta loh teh naon asmaul khulafail arba'ati jenengan opat khalifah anu opat. Wahadihi salah satu miatin wahadihi salasu miatin jeung ari 300 wa al asyaratu sareng 10 eta ukudun tamatun ukud anu sempurna pan ari cek di luhur mah jumlahna para rasul teh ayat 315 lain 304 lain 310 ayeuna ieu 310 isyaratan ieu teh jadi isyarat ila atamil makhlukati ka pangsampurna-sampurnana pirang-pirang makhluk wahum ari anu sampurnana makhluk wahum ari makhluk anu sampurna eta al anbiya para nabi. Wa amma siwaha anapun ari salianti anu 310 jadi 315 dikulangi 310 jadi 5 deui wa huwa al khamsatu wa huwa ari anu 5 teh wa huwa ari sacara teh eta al khamsatu 5 pahiya maka ari anu 5 teh eta al musammatu anu sok dinamian naepan kana naib jadi anehnya keanehan. Wahia ari anu 5D eta isyaratun ilaman yalihim bil fadli isyaratun jadi hiji isyarah ilaman ka golongan jalmi yalihim anu ngiring-ngiringan ka para nabi para rasul teh bil fadli dina kautamian ae ulu widarojati tegasna mah luhur-luhurna derajat wahum ari anu 5 jalmi teh eta al khulafa ur-rasyidun Abu Bakrin tegasna mah Sayyidina Abu Bakar wa Umaru sareng Sayyidina Umar wa Utsmanu sareng Sayyidina Utsman wa Aliyun sareng Sayyidina Ali wal Hasan bin Sayyidatina Fatimah sareng Imam Hasan putra Sayyidatina Fatimah putra Sayyidina Ali sareng Ibu Fatimah wa ala alihi sareng kakulawargina Kanjeng Nabi ai atba'ihi tegasna mah para pengikut Kanjeng Nabi walau usotan sok sanaos jalmi tukang doraka wala ashabihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi was sahabiyu ari anu disebat sahabi sahabat teh eta manjalmi lakia anu kantos tepang annabiyya ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dan nubuwati dina sabada kanabian mukminan barina iman fi hali hayati kullin dina tingkah jumenengna masing-masing ti jalmi anu nepangan sareng Kanjeng Nabina fil ardi di atas muka bumi walau saatan sok sanajan sakursak wa ghairu mumayyizatin sareng sanajan acan ideng-ideng acan wa min sama sareng tina arah-arah itu palanggeran adu ngetang-ngetang para ulama Muhammad dan ibnu Abi Bakrin ka Muhammad putra Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabiyan dietang janten bangsa sahabat ma'awiladatihi bari sarta kelahiranana Muhammad bin Abu Bakar mah qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam dina sateu acan pupusna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalah sati asyurin kalawan 3 pirang-pirang sasi wa ayamin jeung sababaraha dinten. Wallahu a'lamu bishawab.